kantos abi teh ieu teh sate acana garwana dunungan anu maling teh abi teh panggih jeung hiji patih ngan hilap deui namina patih sumuhun pongawa ngaranna poho deui sumuhun gubar jaden tak lain Gusti nah salira uninga eta pisan namina gubar jaden tak sumuhun eta nu malingna nah uninga ti mana jeung hiji patih ngan hilap deui namina patih sumuhun pongawa ngaranna poho deui sumuhun gubar jaden tak lain Gusti nah salira uninga eta pisan namina gubar jaden tak sumuhun eta nu malingna nah uninga ti mana jeung hiji patih ngan hilap deui namina patih sumuhun pongawa ngaranna poho deui sumuhun gu teh murid kaula eta teh patihna rajana teh gubarja sakti tak eta teh bisa malih warni minah rupa jigana panggih jeung lanceuk maneh penak bitotama malahan geuleheun ka pulanceuk eta masalah nama jadi jelas anu maling teh gubarja denta nah uninga eta teh murid kaula murid salira bener ya teh kumaha gablek murid teh kitu patut ye urut murid nah urut bener eta teh hayang ka Subadra dicare ku kaula teu ngagugu jigana mandeugreug jigana nepi ka ayeuna nganti-nganti nu bihari ngantosan anu patotos sing horeng lanceuk maneh jadi korban gara-gara fitnahna eta gubar jadenta Gusti nu agung murid salira eta teh bener urut bener Gusti nu agung sepuh kumaha bade namut pacul we keur naon bade ngurebkeun ieu pun lanceuk da teh acan dikurebkeun ieu teh nah lanceuk maneh teh geus sabaraha lila maotna saminggu sumuhun ke bener saminggu sumuhun hari anjeun sadar henteu naon sepuh aya nu aneh eueuh di mayitna lanceuk maneh abdi mah tos teu aneh kulan salira mah pasti aneh nepo bentukna lain bentuk ieu mah aya nu aneh henteu biasana mayit kumaha maksana tingali eta lanceuk maneh mayitna sanajan geus maot komo saminggu tapi seger keneh getihna nyacelakan keneh seger keneh jeung eueuh bau seungit kasturi angin-anginan sumuhun abdi ge kaget ieu teh sepuh naon ku lanceuk mah ari maot seungit ari hirup bau giliwiran hiek-hiek dari hirup mah berarti lanceuk maneh teh mati lain dina pastina perlaya lain dina mangsana puput umur lain dina waktuna jelas kumaha tuh eta masalah pacul ulah waka dikurebkeun air keras ulah kumaha keun urang merdih kana asihna Gusti urang munajat kana kersana nu kawasa da yakin lanceuk maneh teh paeh lain dina waktuna maksana yuk urang babarengan urang ngadua malah mandar lelemutanna asup deui ka warugana ieu lanceuk maneh sae atuh sepuh naon babacaanana kumaha maneh we ngadua mah sewang-sewangan sabisa-bisa sae kulan mangga laceung ieu dua insan anu manteng mayeng kahiyang maha langgeng mujabrata kahiyang maha sukma merdih kana asina Gusti munajat kana kersana nu kawasa
malah manar aya ijabahna numur beng alam itu kaayaanana solintang damar kaanginan lir malam tumeraping api saciduhing metusak kecaping nyata ijabahna pangeran tumerap kaya astra jinga ngadak-ngadak astra jinga waluya sabihara sabihari getih anu sakitu nyaksrakanana cing balalenyeng di kana ti corona ya astra jinga daging tepung jeung daging kulit tepung jeung kulit urat tepung jeung urat tulang tepung jeung tulang ngadak-ngadak waluya astra jinga liliria merwangun kayang impet alah liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran kayang impen sare sakedapan Gusti kacekai ya Allah ya Rabbi di akhirat itu cepot tah gening aya malaikat cepot abdi bapak malaikat ka malaikat teh bapak abdi matong ditarek deui tong ditaros deui abdi mah siksa we dar maos abdi jelema bedegong kaula lain malaikat cepot saha salira kaula jelema biasa oh salira teh jalmi bener oh tos maot sabijeng abdi ngantosan ditaros salira teh Gusti Agung pokoda ngantri di kuburan teh nya lain malaikat kaula teh jelema biasa cepot tingali ieu teh di dunya keneh leres tinggalian sok sakurilingna paingan cai aing mikir di akhirat aya kuntung rokok ieu teh di dunya keneh di dunya anjeun teh hirup keneh aka ulah aka alah anjir adi aing dawala tuh hirup bau we sia mah alah Gusti Agung dawala aka alhamdulillah bisa panggih deui hirup deui aka dicagerkeun ku eta ku nini lalakina aki-aki begitu sih teh ni boros nuhun aki abdi parantos sidamangkeun sarua jeung andi maneh nu mawa ka dieu maneh dawala dibawa ka dieu bener nuhun dawala kayak cencelengan aing keur maneh cencelengan ti mana panu aing kapan ku aing disebutkeun nuhun sepuh sami-sami maneh teh dipaehan ku dunungan maneh sumohon kulan ku Arjuna disangka maling Subadra sumo geuning uninga itu pancek adi maneh nepi ka comel sia lain comel pananyakeun nya tah ieu teh kaula teh kabejaan ka maneh cepot yen sabenerna anu maling Subadra teh nyaeta ngaranna Gubarja Denta nah uninga ka jelema eta apa da eta teh murid kaula jadi eta murid kaula teh bisa minah rupa robah wujud salin jenis jadi maneh maling Subadra ta eta teh murid kaula dititah ku rajana ngaranna Gubarja Sakti oh eta teh murid salira bener jeung guruna didagor ku aing sia teh keun bae dawala teh mah teu nyahoeun aing mah ka aki-aki mah wani si goblok kayak kenora rempo wani sama tah ieu teh salah sahiji murid kaula anu bangkelang anu hayang ka Subadra tiba heula keneh kukula teh dicarek ulah nepi ka kitu tapi geuningan murugul nepi ka ngorbankeun batur
tah eueuh deui carana pikeun nungtaskeun ieu kejadian salametkeun dunungan maneh nyelametkeun kumaha bulan salametkeun dunungan maneh Subadra bersihkeun deui ngaran anjeun cepot nya nyalametkeun kumaha bulan init ka itu maneh ka negara Parangkubarja cokot Subadra minta apa ya 2 kali mah inget kumaha itu teh karaton penjagaana ge seueur loba kaula ge ngan kaula yakin eta Subadra dibawana lain ka karaton daeraheun ka mana kapila koyo oyo teh naon oyo teh lanceukna uya adina ayi oh dipila paling mana ditongoheun eta karaton teh aya pila tadi dinya oh kitu heeh nya abdi ka itu misarua jeung Cisarua Kojor moal maksudna moal sabab ku kaula rek dibere rahasia ngeunaan eta 2 mangkeluk rahasia naon eta teh murid kaula saktina luar biasa duana lagi jago ngan kaula teh neundeun kalemahan naon sababna tasieun kieu sieun kejadian mode kieu tapi geuning ngabukti kejadian kieu maksudna eta 2 jelema teh aya kalemahan jago nama jago duanana ngan aya apesna teh naon ari patihna Gubarja Denta anu malih warni eta teh apesna teh nya eta dina inung sukuna diteuneun ku kula teh dina inung sukuna iya sanes inung tere dawala na ieu lanceuk mana teh heureuy wae dawala para cenah paeh deui we entong sepuh entong atuh mata-mata talakon teh jadi eta patih teh dina inung sukuna di kumaha jejeg ke Cintarik paeh eta patih jadi jejeg Cintarik dupi rajana tah lamun rajana kalemahanana teh dina bujal bener ditonyok lain di kumaha dikenyot iya sia ngajejak patih bangian ngenyot aing da sia mah moal apa kana kunyat kenyot aing mah kenyot kolot atuh plok segede nog di ngagedeanana teh tah wayahna jigra init bersihkeun dengan maneh asa jingga sae kula nuhun pisan ya abdi wartosan lain nuhun ka kaula tapi kaula nuhun ka maneh sabab maneh nu bakal ngebongkar rahasia kejadian sae kula itu sok gra init beragara rumapah buru-buru bisi eta Subadra buru-buru bisi kaburu di Tandasa sae kula hayo init sae mangga kula mangga mios bangga mohon sepuh mangga dawala permios bangga di bejaan ngaheureuyan pamajikan batur apes umur-umur sia